Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuri Yayang Ona Rudi Dua Amor sareng tim, kru, manajemen, staf Ade Gelora TV ngawilujeng ke Wilujeng Bogoran Siam 1442 Hijriah. Hapunten karena samudaya kalepatan lahir sinareng batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga-warga di Gelora TV, tangkapnya Simkuri, ayeuna serangan warga-warga di Gelora TV, nyata liputan khusus kampusna perlilahan seperti di Gelora TV. Terus katingali jalanan menuju Lenggang, kampusna jurusan Ciamis stasiun 2. Atosna di urang tinggalian deui tempat-tempat anu kosong anu ramena di mana atosna teu sabalilahan tetep we di Ade Gelora. Ade Gelora TV. Alhamdulillah di Kabupaten Ciamis di malam takbiran aman terjaga. Wargi-wargi Ade Gelora TV hatur nuhun pisan nutos satya manco di Ade Gelora TV. Tantosna Simkuring undur pamit. Hatur nuhun kanggo kasadayana dipungkas wae ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.